kumaha ieu kabarna Ucu? Gandeng lah, montong sok nanya kabar, urang geus nyaho maneh rek nanya naon. Omat mun ngomong jeung aing to the point we, ulah sok ngaler kidul jeung aing mah nya. Omat ieu. Bisi we ngajaga ieu mah omatnya mun sia kieu deui ka urang geus we hulu sia ku aing lelepkeun kana hawu nya. Sok rek nanya naon si laing sok. Mangga. Kieu Runi. Ari anjeun teh leres geus muka usaha sampingan kitu. Aduh, kumaha nya. Era sebenarnya mah ngajelaskeun ka maneh teh. Tapi urang enak geus muka usaha nyieun janur gitu. Janur hajat. Nah, selain kumaha geus bangkrut jadi pemain sepak bola atau kumaha ieu teh? Lain bangkrut lain. Ampun paralun teuing dipikeun ka bangkrut mah nya. Tapi kieu urang teh geus teu digaji 5 bulan ieu teh nya. Jaba imah kontrakan can kabayar, mobil nyeridit can kabayar, karetek can kabayar gitu. Urang teh lieur nyanggeus we nyieun janur. Coba. Nah, habat kapikiran nyieun janur sia teh Runi. Pan loba usaha teh. Nah tani, nah konveksi, loba pan. Satuju pisan urang ka maneh. Jaba urang mah nya dah hoream sebenarnya mah ngagawean janur teh. Waktu gitulah. Tapi da geus kumaha deui kajurungkeun ku budak teh, ku kebutuhan pamajikan kitunya. Untungna teh urang boga aki nya pinter nyieun janur. Geus we lah manfaatkeun. Urang teh kursus we nyieun janur ka aki. Tapi hampura pisan Runi. Nah anjeun teu izin, teu wirang kitu. Salila urang boga keinginannya, jeung niat, ikhtiar, insya Allahnya urang teh bisa lah. Santeuna nutupan kiriditan lah kontrakan kitunya ripuh itu soalna teh da. Ibadah we tong poho ibadah ka Gusti nya, omat eta nomor hiji.